Assalamualaikum Sampurasun. Urang patepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios bahasa Sunda. Ayeuna urang ngadongeng anu judulna Sakadang Beurit jeung Bangkong anu Telenges. Sok golosor. Dina hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunana sabab anakna duanana anu karek gumuling teu nyampak dina sayangna. Padahal can lila ti harita maranehna tas diparaban da can bisa ngalasorangan. Sabot indung jeung bapana puyuh kaluar ti sayang rek neangan hakaneun deui. Ari balik nyampak anakna geus eueuh. Nu aya ukur getih pucerat acret. Puyuh curiga ieu teh kalakuan Sakadang Beurit. Sabab manehna kawentar sok ngahakan sagala-gala jeung geus lila oge si monyong teh tara ulol jiga anu keur ngintip ka anakna. Salian ti eta manehna ge meunang beja ti hayam Cangenggar anu kakoncara jujur jeung tara ngabohong. Cenah nya manehna nangenan aya Sakadang Beurit nu kaluar tina sayang puyuh bari sungutna pinuku getih. Tapi Cangenggar teh teu bisa nulungan da si monyong teh kabur-kabur. Lumpatna nyerebet sakirat geus ngaleungit. Bakating ku ngeuneus sedih jeung ambek ka Sakadang Beurit nu geus ngeunteuinganan. Harita keneh puyuh jalu jeung bikangna indit ka Sakadang alap-alap. Manehna rek ngumaha hayang males karena katelengesan Sakadang Beurit. Lain ukur kitu, tapi manehna oge boga kahariwang. Mun beurit hirup keneh, mun isuk pageto anakan deui bisa-bisa dihakan beurit deui. Sim kuring teh rek minta pitulung ki sanak. Cek puyuh jaluna barang geus nepi ka sayang alap-alap. Geus kitu nganderek-dek wae manehna nyaritakeun kajadianana. Ngadenge kitu alap-alap ngilu sedih jeung ambek ngagidir. Manehna ngarasakeun mun anakna aya nu ngahakan pasti manehna ge kabunggulengan. Geus kitu alap-alap nyanggupan rek mang naurkeun kasedih Sakadang puyuh. Tenang kisanak, hutang uyah dibayar uyah, hutang pati dibayar pati. Anjeun jeung kuring sarua-sarua manuk anu kudu silih tulungan. Urang wawejeh si monyong teh tuman, ceuk Sakadang alap-alap. Ngan tepok we manehna ngomong, yen manehna oge kungsi kaleungitan endog kulantaran digubuk beurit. Ngadenge jawaban alap-alap kitu, sapasang puyuh terus wae amit mundur balik ka sayangnya deui. Kasedihna rada ngurangan sabab alap-alap rek mang maleskeun katelengesanana. Nyati harita pisan alap-alap teh sok ngincer beurit. Manehna sok nyumput dina tukangeun dahan tangkal teureub bari panonna teu weleh gulargir ka handap nempo sugan beurit kaluar tina sayangna. Kungsi sakali mangsa mah alap-alap nyamber si monyong ngan nu disamber rikat nyumput karena sayangna anu aya di handapeun tunggul. Ti harita beurit anu terus diincer ku alap-alap teh teu empes-empes tara kaluar deui tina sayangna pabebeurang. Beuki lila Sakadang Beurit beuki teu betah. Manehna rumasa boga dosa geus ngahakan anak puyuh. Bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap. Kulantaran mun di dinya terus manehna ngarasa kaancam. Dina hiji peuting manehna ngarencanakeun rek incah kabur ti dinya. Sanggeus tatan-tatan terus manehna indit. Di perjalanan manehna nyorang wahangan. Tapi teu bisaeun meuntas dan manehna teu bisaeun ngocai. Keur hulang jentul kitu di sisi wahangan mikiran kumaha carana hayang bisa meuntas. Ari gajlok teh aya Bangkong Hejo kahareupeun manehna.
Puguh we beurit teh kacidaruasna disangkana alap-alap anu mudag. Alah sampean teh ngareurewas ceuk sakadang beurit ka bangkong. Naha make reuwas sakadang beurit kawas nu boga dosa wae ceuk bangkong. Reka mana wayah kieu geus aya di dieu ceuk bangkong bari nanya deui. Ngadenge omongan bangkong kitu beurit teh balham belehem asa kasindiran. Tungtung nama beurit teh waleh hayang dipangmentaskeun sabab cenah aya perlu kabelah ditu. Bangkong nyanggupan ngan cenah kudu isuk deui lamun geus caang sabab harita mah poe keneh. Singkat carita isuk-isuk bangkong geus papanggih jeung beurit. Geus kitu manehna nalian suku beurit belah hareup, tungtungna ditalian deui ka suku manehna anu belah tukang. Geus kitu gajlok bangkong teh ka wahangan, atuh beurit teh kagusur. Jadinya mah bangkong sosoloyongan ngojay ka tengah wahangan. Puguh we bangkong teh beurateun, biasana mah ngojay teh sorangan, hari ayeuna kudu nyeret mentaskeun beurit sagala. Barang nepi ka tengah-tengah wahangan, bangkong teh hayang ngaheureuyan beurit. Tidinya bangkong teh teuleum ka dasar walungan, atuh beurit kabawa teuleum. Beurit gogorowokan mung dibawa teu teuleuman da cenah eungap. Tapi ku bangkong teu didenge, lap deui manehna teuleum. Kusabab sababaraha kali dibawa teuleum, tungtung nama beurit teh nepi ka hanteuna. Sabab beurit beda jeung bangkong, manehna teu bisa ngarenghap di jero cai. Geus kitu mah bangkong teh seuri bari ambang-ambangan. Modal sia maneh teh ngeunah wae ngenta dipangmentaskeun ka aing. Ceuk bangkong bari seseurian sorangan. Meunang sabaraha jongjongan, bangkong teh terus ambang-ambangan bari sukuna teu dileupaskeun tina beurit anu geus paeh. Keur kitu teu kanyahoan ti tadinya kalayang aya alap-alap anu rencanana rek ngincer beurit. Sewot nyambar beurit. Beurit anu geus jadi bangke teh dibawa hiber ka awang-awang. Atuh kulantaran sukuna nali kana suku bangkong, bangkong ge kabawa hiber. Terus manehna roroesan paureun. Datara biasa manehna kabawa apung-apungan. Mokaha wae harita teh alap-alap menang kauntungan. Sanggeus meakeun beurit anu sakitu lintuhna, bibilasna manehna ngahakan bangkong hejo. Mung sakitu dongeng anu judulna Wawales Kanu Telenges. Di dieu sakadang beurit jeung bangkong sarua telengesna maehan sato anu sejen anu teu perlu. Mangga like sareng subscribe oge ulah hilap ngantunkeun catatan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.